ayeuna mah ek meragakeun pembeli. Ieu mah pernah kejadian bukan unsur menghina atau naonnya. Anu kirang ngadangu atau budi atau budeg dikit astagfirullah pokoknya orang peragakeun. Di dia meureun ayanya. Punten. Enggak, antosan heula Kang. Sakedap ieu nuju Pameng. Punten. Ka mananya itu nungguana teh? Punten. Mun Kang, antosan sakedap deui Kang, Pameng. Pamun anu nyokot itu nya teu nungguan toko teh. Di mana-mana bieu meuli rokok ditu jalan rempling we. Punten. Mau ngapa? Punten nya lami. Kumaha Neng? Punten Bapak, me teh lami punten pisannya. Sanes Neng. Akang membede meser aya lem teu. Oh, meser lem. Kang, lem teh aya lem kayu, lem pok anu Aibon, aya nu Aibon anu alit oge aya. Lemna bae kumaha Bapak teh? Nya bapak teh ti Bojongwaru bade meser lem Neng aya henteu. Aya Bapak lem mah, lemna bade lem kayu atanapi lem pok nu kangge kursi nu kari itu Pak. Ah Neng mah manikeun sagala teu terang eta lem Neng lem anu ieu teh kusen. Anu aya nu bolongan bade di leman nu ieu teh kitu. Muhun Bapak, aya lem teh bade anu kumaha? Anu Aibon atau lem kayu? Yos ari teh aya mah bade meleran anu material sanesnya. Mangga. Nya kunaon sih Bapak teh? Ngadon ngaleos teh pugu aya cek abg lem teh. Rada budi gitu, budeg dikit. Ah kacocokan eueuh beneran ceuing.